pengalaman sorangan kebenaran aya kayak imahna teh ya Neneng ngalamun sorangan ke mana maneh nah aja urang teh ka dieu di tah baiklah di dieu lah sok saya di dinya maneh naon neng kan ieu teh teh lebaran rek lebaran haji harus ningali domba asa diingetan cekang Edi teh cenah hayu urang nempo domba tuh aya bagian mana hiji urang hiji bener ayu geus bohong sia teh bohong ayu geus tempo ayu atuh urang tinggal bapana ngarit heula nya ayeuna mah ngarit ka kebon can balik hayu tingali domana hayu tuh tingali gede lain gede deui meujeuhna di ayo buru bener ya aya jatah jang mana hiji jang urang hiji rek nu mana maneh urang mah anu gede atuh tuh tinggal gede tinggal susu hiji gede belah ditu neneng barada maneh nu mana urang mah belah dieu we lah hiji pokona urang mah nu gede rek di jalung nubikan tuh tingali tah cekang Edi ge ieu dek lebaran mah kudu akur cenah ieu mata kudu adil cenah nam gerak ka tukang nempo tingali da ke sarare dombana sok buru ka tukang maneh nempo tuh gerak ini baradag neneng sia-sia atuh maneh salaki urang mah adil tingali urang mah ieu we ridho kitu urang mah maneh kan rek lebaran kudu saling memaafkan ya ulah curigaan belah itu geran neng ni mararontau mararontok kieu atuh gede teu ngempo si Paraban can tadi isuk teh tadi mah di Paraban ayeuna mah encan neneng segemanya tah urang mah ieu we urang mah neng ka maneh nu eta cenah aya 5 opat kabehna mah neneng aduh urang mah nu badag tah yang belah dieu koplah kumaha maneh we eta mah si Mang Edi temen bageul di dinya ge atuh aban dek lebaran kudu saling memaafkan geura bawa atur bawa ayeuna tah iraha kewe lah geus deukeut ka lebaran ye maneh mah maneh ngabebankeun urang meureun atuh disimpen wae di dieu mah kan urang mah teu bisa ngarit jeung eueuh kanangna di ditu mah aing mah tuh tinggaling sayang barang maneh meuni tinggal manggul we atuh neneng seteh teu bisa urang mah teu bisa ngarit nya HP atuh di sok atuh saminggueun menta atuh aing duitna aing maneh neneng gawe ge acan atuh da ngarit saminggueun teh ribu neneng sok mere keur ngari buru ngaritna urang kakarek daek maneh copot ka dedek di kieu kitu rek lebaran yo harihana nuhun nya saminggueun nya edo maneh tah sakuan ejo bisa maneh ayeuna rek ka mana atuh nyarek balik tapi mending kening kewe atuh panganterkeun si Edi nya sia mah hayang nanti diantarkeun mah ku salaki aing nya dibere nya kudu diantarkeun sia mah geus lea-lea hate aing teh sia mah nya nyarpi omongan we urang neneng maneh mah urang piraku mah mawa domba Edi deui eta mah lain ieu teuing maneh mah yang ieu jeung si Edi we meureunan cikeneh bieu teh geus menta hampuraan da maneh mah da nyaropi amakeun aing geus leah-leah geus ridho urang teh domba dibagi 2 jeung mah da maneh mah teu omongan wae geus urang rek balik geurah juga rek mantog mah maneh mah kitu wae atuh da pokona teh anterkeun ku Mang Edi lamun teu ku didinya guluh teuing cokot sorangan sia ini nyar-nyar pi amakeun aing